Kang, mananya? Garong teteh nemalan wae, Kang. Paingan di garawan teteh nemalan wae, eta we keur ngulang kitu. Nah, nyi keur ngabayangkeun piusahaeun ieu teh. Teu cukup dibayangkeun, Kang. Bari kudu diikhtiaran. Ih, akang teh candahar ti isuk. Pangmakeun sangu lah ka dieu, lapar. Nya, Kang. Kudu. Iya, Kang. Ini enggak usah nguan nyi. Mangga we ku akang bayangkeun kos tadi, Kang. Tutorial ngarobah ekspresi beungit pamajikan. Langsung otomatis sahannya sekarang ngali deui kan. Ting. Langsung. Deke mah. Ngali nya teuy gerak tingali teh. Ting. Langsung. Tingalinya tung. Tuh. Siri langsung kudu beureum mah. Deui ya. Ting. Siri kena 2000 kan. Kang, aya surat ti mah. Surat naon nih? Buka, baca gerak ku akang. Naonnya cuma Kunaon, Kang, sing mah, Kang? Kang? Kunaon sing mah? tulisanana kabaca. Cobaan gerak kunyai ya. Oh, berarti kunyai mah kabaca. Abi mah teu kabaca ku Kakang menyi. Ieu tulisan meningkat kuriluan kieu. Oh, teu kabaca. Ai sugan teu kabaca cengeran teh. Kang, teu kabaca, Kang. Anjir. Euy, sugan teu kabaca cengeran teh. Geni ke sing mah sing bener. Geus teh. Kang, sebutkeun ngaran nu dipikanya aku akang di dunia ieu. Tanya. Min. Min? Saha Min, Kang? Kan ngaran indung akang atuh nyi. Eta mah Min mah. Oh, benernya, Kang. Nyai poho, Kang. Anjir.